Nyetel itu bisa iya iya merenang tah juga masuk ke digerakkan dah iya ya enak soraan sing eta teh iya komandan ka mana gitar sorang oh kaya sih eta bukan gitu bisa kita main ke nana sih buka gitar usaha kumaha gitar masa gitar ieu teh disada wae oh tadi santai segitu gelomrangan tadi sada henteu tuh tinggal itu teu disada-sada ieu teh bingung halus gitarna sahanya teu disada itu sik didinya gitar mah ngalagu justru teu disada mending keneh kieu didinya atuh nu ngalagu tapi teh kitu sih teh nahanya sok bro laguna Papatong nu terkenal teh nih kumaha Papatong lagu Papatong pada topan terkenal bisa lagu bisa orang itu mah sok bro bisa lagu Papatong oh nah tuh bro bisa tuh udah kali ieu mesti teu kadenge rusak ieu na sih iya sih kok bisa aneh berang maju kalohor Papatong nu koneng entrep neregang ngalayang manehna rek ngagupayan pancen kerwasiatan saan euy lain teh tadi ditungguan teh mah teh disada-sada wae nyanyi terisada kumaha sakitu babaung siga ajak kumaha kajeng terisada disada mun nyanyi otakna jadi berang gitu tadi teh apaan kitu aing teh tadi teh sok gedean deui kudu kieu sih teh tah gitu sia tadi entar tadi hah nyawa itu soraan geura di alus ieu geus geunah pisan sorana koten ka halus sorana teh geuneuh dia lain ka mana si lurah lain alus-alus sorana si lurah ka mana kumaha lurah anjing pak ya uluh kenal iya gitaran pak Gaya mana buka biola? gitar biola Hah? gitar Oh gitar nu kieu teh. Aing Pak, cari, Pak. nu kieu gitar. gitar pak Oh sok. Aduh, aing aya dewe. Pak aya naon pak Kieu rip bieu bapak ngadengin beja di jalan. Warga ieu teh geus loba nu ribut. ribut Lah jeung gelut. ribut na kana ribut sih masuk paru-paruan Heeh, bejana teh aya warga anyar pan kamari. Nyaho teh di dieu can geus nyaho can? acan pak Hah? acan Aya bejana teh manehna teh rana gitu. Rana? Rana mangandeng ya si onte mah. Rana kumaha pak Aya warga anyar bejana rana gitu. Ayeuna teh diperebutkeun ku sararea. aduh Gitu. Siga kumaha. Si Bomeng oge jeung Mang Teh Nulis kamari kenapa? ribut cenah. Nulis Galak sebenarnya Teuing bapak oge saya camat. ternyata tidak wartawan ya
Nah, udah tete anyong-anyongan gitu. Pi, kadenge. Atuh, kadekan. Sok. Ayeuna ku maneh, ayeuna ku maraneh nya pang nalungtikeun ka ditu. Bebeja we heula ka Pak RT ayeuna mah. Oh, Pak RT lah. Mah bener gitu atau henteu eta teh loba nu haribut teh gitu bisi non berita hoak deui kos digeula teh geuningan. Siap. Nanti leungit domba puguh domana tinggalun di kebon. Sok cing mang ieu keun heula ka Pak RT we heula ayeuna mah. Ayo. Belut. Ih, ka Pak RT. Ka Pak RT ayeuna. Belut. Pak, Naon deui? kasbon di bumi teu gaduh beas, aduh ke pojok. Pojok di kebon. Kasbon sekali atuh. Pan kamari nyari gajian. Atau CF biasa aduh ku Bang Bara. Ngaheang atuh ka bumi lagi. Maneh mah atuh. 100 apa? 100. Aing mah maneh boga anak buah teh mah. Balik aya aing. Teu mah eta. Aing mah itu kurang. Aya liris ya. Aya liris di ditu. Mana mah aing kamu terjadi nanti liris lah kali disebut si Komeng aing lah. Mang Mentis, kamu mana Mentis? Eta keluarga anyar. Lilis. Lilis. Heeh. Itu janjian Mentis. Janjian. Bagi janjian Mentis. Tuh gerak. Lilis teh. Emang Mentis kumaha? Nah, anjeun janjian, ka urang janjian. Janjian Lilis teh. Nah, ieu Mang Mentis. Nani? お前はもう死んでいる。 Kukuman. Gitu. Nah, gerak. Udah haroro itu mau itu ocong. Ayo. Naon atuh itu digelang nyoan. Kita gelang naon atuh teh? Iya masalahna juga Tista gara-gara nama Korono cenah Karena diulis nasi hujan jeung kurang. Itu rokok wae. Lilis mana sih aing teh ngaris? Eta warga anyar. Warga anyar tuh. Aing mah geus aya ngilu ka RT. Lah kagarelut. Marebutkeun rana. Cing. Ngartana ya, wah. Sampurasun. Ayas. Purasun. Rampes. RT. Ayo, Pak. Damang, Pak RT. Damang. Dadali. Damang. Damang. Itu siapa aja noh? Aya naon ieu teh? Iya, biasa ya. Kalau ribut. Tuh, tuh deh. Sok. Salalik. Tuh, ayah Pak RT. Salalik. Naon ieu? Cak. Cau. Calik. Sebentar cau. Jangan bisa lu ah. Tuh. Tah gara-gara si ieu tah. Pindah. Pindah. Di era ibu bawa ka dieu ah. Ke. Aya naon? Aya naon ieu teh? Iya, Pak RT. Riwe. Iya. Iya teh garelut, kapang di jalan keduaan ke garelut. Senang mah marebutkeun warga anyar. Nah, ka Pak RT can aya laporan warga anyar. Anyar. Warga anyar. Heeh. Sapi. Sahanya. Banda sapi. Saha ngaranna, Meng?
Meng sangarana. Lilis. Nah, Lilis Pak RT. Lilis. Lilis RT. Lilis cenah Rana. Lain gelis lilis. Lilis lain Wilis, juga mobil Wilis. Da te aya laporan. Ah, atuh cenah laporan. Warga anyar. Teu. Bener ieu mah euy. Ka Palurah laporan, ka Pak RT laporan. Hai kieu. Kumaha tuh Pak RT? Mending disusul wae ka imahna. Belah mana imahna? Paling ditu. Cing bener. Paling itu. Gus. Iya hansip nih. Geus aya nama urang ka imahna nang. Susul antar urang jeung Pak RT. Hayu. Mumpung can Podol. Ayo. Yuk. Tuh. Ayo Pak RT. Mama teh hoyong ngarios ka Neng. Aduh Neng. Hidup segera kawin deui ye. Pirato karenaan wae. Mendingan mama ge kawin. Ieu keun ari emak nanya. Suga mah nyusul atuh kahan supaya teh aku mah teu payu sakit geus kene atuh Neng. Neng, mama bade naros. Kan urang ieu bagi dieu ngangkat nya. Coba di ikut Neng. Video anu kaset henteu. Aya mah tadi Saha? Palurah. Nah kumaha cing menurut Neng Palurah teh? Ajak umadal kaset. Aduh, mah ini hoyong tepang sang Palurah nih mana Palurah tehnya? Mangga mah pewe sakantenan ka kantor desa laporan. Tapi ulah jang mama, jang Lilis we. Nang Lilis mah sok gitu. Keun we ke urang tinggal boga heuna kan yang Lilis apa ka mama? Ih, si mama mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT bisa gelar didengar. Aduh. Kira. Nah, itu ingat. RT heula. Kita kau aya awewe. Cicing yuk. RT sok RT. Awewe. RT heula. Hari. Aduh. Pak RT Damang. Dahar. Damang. Sebenarnya dahar. Saya. Lilis. Iya, Lilis. muni Geuleuh. gelis. Nya kosong. Cari. Sok. Baru dah. Cari. Jadi nyameng. Jadi di mana wah dia tuh. Di rumah. Yuk. Orang serius heula ieu mah. Serius heula. Kamu golis coba. Baik. Ce ayeuna mah teh Sapi. Saha nami teh Abi teh. Mimin. Mimin. Nuhun Pak RT. Tos laporan tak akan ke abdi. Kaleresahan teh acan abi teh Pak RT. Lepat ari kitu mah ceuk teh kenapa ganggu wae laporan Kedana laporan si ceuk teh Laras. Lah kamari mah kamari tapi baru dah teh 3.000. Nah, ribut kunaon Pak RT? Cek cenah ngarebutkeun budak heuceuk gitu ieu teh. Ribut kunaon Lilis? Nya Lilis ieu teh. Nuhun eta kaleresahan putri abi nang Lilis. Nya tah ieu ibomeng jeung mang entis ieu anu merebutkeun teh gitu. Tah kuduna Lapar. laporan heula ka selaku aparat
Dedek. Desa. Oh, desa. Desa. Aduh, capek. Oh, gitu. Pak RT, mending ieu kan keur ngadiung. Mending sekalian we telepon Pak Lurah cenah ka dieu. Gitu, saya ke Antosan, ke dapnya Antosan. Gaduh HP-na. Ayah. Ah, Ayah. Mungkin. Pak RT alus HP-na. Hah? Bisa. Telepon ya si RT. Halo Teh, Pak Lurah di mana? masih kene di kantor? Oh, tiasa ka dieu teu? Oh, kemana Teh? Iya, di bumina Neng Mimin. Anu aya ngalihna kamari. Anu ka tempat kurang Pak Lurah. Oh, nu warga anyar teh. Iya teh. Cireum. Si Mang aya masalah gitu Pak Lurah. Oh, kunaon gitu si Mang Tis jeung si Bomeng? Ngarebutkeun Rahwana. Rana. Oh. Gitu, Pak. Biasa kan dieu. Oh, nya tuh, nya abi engke kadinya nya tebu tujuan. Bios mengingke abi langsung di kantor kadinya nya. Mun saenggal nah. Nya abi kadinya ieu da pulang di kantor ada wengi langsung kadinya penginten gitunya Pak RT nya. Mun, ieu tuh, cige masih kene areureuy wae. Nya, antosan we atuh kadinya ke abi ku abi dibereskeun kadinya nya. Bumina anu hanapeun lapang poli teh Pak Lurah. Oh, mohon udah caket belokannya. Nya. Nya, abi kadinya nya. Nya, gitu Pak Lurah. Ya, mohon. Ayo, Assalamualaikum. Masalah. Si RT kayak aya wae deui lah. Pak Haji, Ya. atosan Pak Lurah we, gua kasih sadayana. Oh, nya bade ka dieu. Bareka dieu. Oh, siap atuh. Gitulah. Antosan. Meh rengse ku Pak Lurah mah urusanana. Nah, gitu. Cari cing ya kayak awewe teh kok kabar. Cai heula. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam. Juga Rio geningan. Ya, Pak. Iya. Omeng kanon ieu wae aduh. Nah, damang Pak RT. Nuhun Pak Lurah. Songkap. Iya, Pak. Wah, itu paling dia. Iya, sah itu. Mana itu pada disuluran Pak Abdi Pak Lurah. Mangga atuh. Ya teh saya. Lilis. Oh, neng lilis teh ya. Ya saya. Mimin. Oh, ieu teh ibuna. Oh, mohon atuh. Cari Pak. Benernya, tadinya. Aduh. Nah, ini rame kieu ieu teh. Aduh. Kumaha teh teh? Jadi kieu Pak Lurah. Aya masalah si Bomeng jeung Mang Tis. Masalahna naon ieu teh? Marebutkeun Neng Lilis. Gitu. Gitu. Oh iya, berarti iya nya. Aduh, hareuy bae. Bukan Pak Lurah. Iya teh warga anyar teh ya, warga baru. Oh, sabaraha dinten di dia di kampung ieu? Teh kalau selama 2 dinten. Oh, gitu. Nah, can laporannya ke Pak RT. Kalau santai aja. Oh, mohon ayeuna mah kieu kedahna nya. Lamun bade ngalih ke mana wae gitu. Kedah aya izin heula RT. Kedah nama dongkap heula ka RT gitu. Dan teu disalahkeun mun aya masalah kieu teh gitu. Kan ayeuna aya masalah kieu itu tuh Mang Tis sareng si Bomeng ayeuna parasea marebutkeun putra ibunya. Kan janten cacan aparat setempat oge janten kemau kada aya laporan lamun bade aya nanaon teh boh ayeuna misalna bade ngali atau kumaha gitunya tah kedah laporan ka RT bade ka RW gitu. Nah mohon aya namanya syukur atuh ai
terus di dari mah ya warga baru jadi weh haneuten nya. Nah, oh entah gitu camping kan deui mah mun aya naon teh. Wah, tos lah ke Pak RT. Nya janten ayeuna teh janten kaributan jika kieu mun aya ributan kieu kan aparat setempat kan kacacangannya ya. Nah, ayeuna mah kami biasa lami gitu nya. Dia udah pas di kantor abdi teh capek abdi teh. Komeng. Nah, maneh deui jeung entis deui ribut wae pagawean teh. Pingkeun mah tong ributan wae. Mimitian. Atuh batur. Warga Nyares. Ayeuna masuk kesalaman heula. Mogok gelis sudah. Sok pilih we nu mana. Itu ya gimana? Nu mana itu? Geus atuh. Entis ka ieu berenang. Ari mah Tuh, nggak. Iya. Olah. Beres. Ya, gitu we nya. Akhirnya Atuh sumpi kamera. Kamera. Yuk. Atuh Pak RT. Sengit incuing nek anakan. Di angkot anjing di buminya. Pak RT. HP nengnya. Kemana? Enggak untuk darahnya. Menang aing berhati. 1x24 jam tamu harap lapor. Tah slogan eta teh ulah dipiceun gitu. 1 jam.